Nukatilu jawab ku si lain nusa bener-bener saha ari si Uten teh sia. Aduh, jawab si kumaneh adang. Ieu bedog moal dikena mun-munankeun ku aing. Hayang ti koro maneh pegat ayeuna. Bari eta bedog ku urang diasongkeun kana beheungna Mang Adang. Turut asa senti tina kulit beheungna. Jawab si aku si lain adang. Ngomong si Kaneng Mirda. Nah, saya jeung ceurik. Tobat si ayeuna mah ngomong si Kaneng Mirda. Nah, si kadang-kadang ngirung. Ngomong sia. Sok sia dipaehan ku aing sia. Dipaehan ku aing sia. Cek urang harita bajang diantalkeun tatungtung bedog kana beheungna. Dek aku. Punten Bu, punten pisan. Punten pisan Bu. Si Uten ibu sanes nama aduh cep Anggara. Bu aduh punten ibu punten abdi aduh abdi kana dosa Ibu. Astagfirullah. Biadab maneh adang. Bu Mirda juga lepak teringet na waktu harita tur tamayana pingsan. Aduh, dan super rupa pisan di waktu dipaenkeun kalau kapingsan jelema teh. Cek Pak Haji Hamid semua arah katempona. Dan siatang gulung tapi Mirna. Buru-buru tanta para ku urang digulung bibir Mang Adang kulakban. Tur tasukuna ditalian ku tali rapia jeung leungeunna ge ditalian ku tali rapia. Mang Adang teu bisa walakaya jeung Mang Adang teu bisa ojah. Tur ta Mang Adang teu bisa cumarita ngap-ngapan hukul ka tempona. Pak Haji Hamid jeung urang buru-buru nulungan Bu Mirda. Tur ta Bu Mirda buru-buru dilaanan talina. Geus kitu Bu Mirda diguya-guya tur ta Pak Haji Hamid joko cai termos dihijikeun jeung cai tiis dipoprokeun kana beungeutna. Tetela geuninganna da Pak Haji mah jelema soleh. Doana ge dikabul tur ta Bu Mirda ujug-ujug beuntak. Pak Haji. Pak Haji. Nuhun Pak Haji. Nen hampura Ibu. Teu sawios-wios Bu. Abdi nunjukkeun hapunten ka Ibu. Den, Bapak geus tuluy, Den. Pak Haji. Caroge ngantutkeun Abdi. Nya Neng sing sabar, sing tawakal. Muhun Bu. Abdi ngiring bela sungkawa tur ta abdi hapunten ka Ibu teu balaka ti awalna keneh. Hapunten pisan Bu. Ibu bade ngewa ka abdi mangga, Ibu bade geuleuh ka abdi mangga. Da tadi panginten pengakuan ti Mang Adang sapertos kitu abdi teh ingis ku bisi rempan ku kahariwang mun abdi balakati payun sieun Ibu Rama abdi nanaon Ibu kedah ngamaklum ka abdi Ibu. Ceuk urangna waktu harita bari jeung ceurik nyingeurepan Bu Mirda. Turut ta Bu Mirda oge atuh kal kasegruk we ceurik ka Pak Haji Hamid. Haji Anggara. Pak Haji Adang biadab pasti nama sang pun anggal caroge ngantutkeun Pak Haji. Sing sabar sing tawakal. Geus kitu mah Bu Mirda teh atuh digendeng ku urang jeung ku Pak Haji Hamid didieukeun dina kursi sudut. Urang buru-buru nyokot termos jeung nyokot gelas song atuh diasongkeun ka Bu Mirda. Lalaunan ku Bu Mirda dicicikeun tur da Bu Mirda nginumna waktu harita. Sajongjonan Bu Mirda nyegeruk we ceurik. Telemek tenyarek kurang duaan jeung Pak Haji Hamid ngan rutret we Pak Haji Hamid mah red ka urang, red ka Bu Mirda, red ka Mang Adang, red deui ka urang, red ka Bu Mirda, red ka Mang Adang. Keur kitu Pak Haji Hamid pok cumarita ka urang. Den si Sadung ayeuna mah urang bawa ka polisi. Urang serenkeun ka nu berwajib. Mohon Pak Haji. Ieu urang sakedahna. Urang tapi urang teh salah sakedah bikin ka Bu Mirda tos segeran. Tur ta Bu Mirda atas tateg segala rupina urang laporan ka polisi dangat ayeuna tur tanyakeun dijemput ka dieu.
Sakan Mang Adang dilebetkeun kana sel. Mang Adang katingali teh cai mata buaya, teh cai mata penyesalan. Nya na waktu eta Mang Adang mah atuh katingali ku urang nyurucud cimata tina kongkolak socana. Haji Pak Haji, namun tapi tengah gugu kasih Adang cantang tos oge ngantur tega maneh mah Adang anak bajingan ya. Neng tos Neng sing kuat sing tabah daya mengeus takdir tinu Maha Suci. Tos Neng keun we pamikir carana Bapak Haji abdi curiga lemah lagi waktu di Bandung pada dicatat ke rumah sakit Jakarta abdi teh teu kiat dan dipayun ayeuna dipengker padahal berpisahan ke rumah sakit di parios ku dokter oge tos kantun Pak Haji buang si Adang ya Allah. Tega maneh mah Adang anak bajingan. Tos keun Neng keun we engke nu salah bakal katingali salah anu bener bakal katingali bener Neng. Bapak anggara teh aya Pak Pak Haji ramana maca ninggal pisan. Bu punten pisan Bu pami ibu bade percanten ka abdi salerasna sawaktu sarita Mang Adang ninganggu batu ageng ke Pahadi nyata ka almarhum tos terang sadayana Bu nu mawi kacurigaan ibu teh abdi ge sami eta teh kacurigaan abdi lamargi sakongkol antalis Mang Adang Mang Akim jeung Mang Acep payuhna panginten Mang Adang sieun upami Pahadi sadar. Bener eta Den ayeuna mah ieu kudu buru-buru Neng urang kudu singkat urang kudu buru-buru ayeuna keneh hayu urang kudu berwajib.